Sampurasun mulangkali sadayana wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha Dararama? Denget ayeuna bahasa Sunda bade diajar pupujian. Naon ari pupujian teh? Laras pisan. Pupujian teh nyaeta lagu rohani Sunda. Hayu ayeuna urang diajar tembang pupujian nyaeta anu judulna Aya Hiji Gusti. Hayu urang tembangkeun. Aya hiji Gusti luhur pangkatna, nami nagesohor ka mana-mana. Laksaan jalma nu nyanggakeun hormat sareng diparuji ku malaikat. Tacan tacan nyaho maneh, saha eta Gusti anu sohor teh. Urangkali sadayana tiasa ngawaler saha Gusti anu kasohor teh? Leres pisan nyaeta Gusti Yesus. Hatur nuhun perhatosanana. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.